من سنيات الوداع وجب لله داء. اللهم صل وسلم. Mengawali awal restu yang akan dirajut pada hari ini, Ibunda Siti Romlah memohon untuk Ibu Wadi atau Nabi ngalungkeun eta mangle ku ngucap basmalah. Ngucap basmalah Ibu Siti Romlah ngalungkeun eta mangle. Bismillahirrahmanirrahim. Mangge kangge rombongan kita pamungket jalan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Tala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kue opak buah kedongdong jawab salamna anu kompak dong. Insyaallah anu jawab salam rezekinya berkah melimpah. Anu ngajawab salam pasihan jodoh anu pangsaina. Anu ngajawab salam hutangna dilunasi. Bayar tapi teu cukup amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Puji kana maha suci, puja kana maha kawasa Allah azza wa jalla, di mana dina dinten ieu dinten Ahad Minggu 25 Februari 2024 urang sadaya tiasa kempal di Bojong Pasantren RT 03 Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kukayaan sehat wal afiah. Alhamdulillah. Kangge nyakseni akad nikahna Abdurrahim Sinaraneng Nurul Ulfah. Salatu wassalam urang dugikeun urang kocorkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, sinareng urang umatna, mugia urang sadaya menang syafaatna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, satu acara dikawitan hayu urang bubuka ku awas suratul Fatihah. Mugia berkana surat Al-Fatihah acara didaditan ieu dipasihan kalancaran, kesehatan, cuaca cerah insyaallah berkah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Make up kangge pembawa acara atau Nabi Walter acara didaditan ieu kangge nyukeun hatur nuhun ka rombongan pi pangaduta maget nu alhamdulillah parantos dongkap kekayaan sehat wal afiah. Anu kusim pribados teu hormat kula wargi pi pangadutan istri, kula wargi Bapak Endang Suhana sinareng Ibu Siti Romlah. Anu kusim pribados teu hormat kula wargi pi pangadutan pamaget
keluarga almarhum Bapak Haji Yahya Sukriya, Allah magfir lahu warhamhu wa'afi wa'fadhu. Senarang Ibu Eha Julaiha nu fokusim abdi bibi hormat ka para kasepuhan, para alim ulama, ustad ustazah, aparatur pemerintahan sipil atanapi militer anu teu tiasa disebatang asma hiji-hijina namun teu ngirangan rasa hormat sim abdi ka maratna sadayana. Muga sadayana dipasihan kesehatan sina keberkahan umur, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saat acara di kawitan acara inti akan nikah sakedap deui urang bade nyaksani acara prosesi seren tampi. Pertama sambutan nyerenkeun wakil ti kulawadi pipangenten pameget anu insyaallah dudugikeun ka Al Mukarram Bapak Solihin SPD kamantenna